Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma robis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Keluarga Jembar, keluarga besar Bapak Dr. Andes Raden Ade Sishalya kalih Ibu Sri Rahayuningsih SPDI hormatin simkuring. Keluarga Jembar, keluarga besar Bapak Dr. Andes Haji Dato Ismail MPD kali Ibu Dr. Anda Haja Ucu Lenggana hormatin simkuring. Kum kapara Bapak Ibu sepuh wargi sadayana kanca mitra piderekan anu dihormat ku simkuring dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sepuh wargi sadayana hayu urang buka runtuyan acara akdun nikah Frila sareng Irfa danget ayeuna urang buka ku sasarengan ngucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo acara anu kadua kalayan teu kinten hormatna simkuring maparinan waktos ka Bapak Raden Ade Sishalya anak atanapi wawakil anu parantos disepuhkeun ku salira kanggo ngadugikeun kedal lisan pamaksadan. Margi parantos janten hiji kailaharan di Tatar Sunda. Sate acan prung acara poko ijab kobul dilaksanakan. Sok diayakeun heula acara seren tampi. Kukituna dihaturanan kalayan hormat ka pangersana Bapak Dr. Andes Endang Sumanta. Dihaturanan kanggo ngadugikeun jejer pisaurna. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarra'a alaina nikah birisalati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pamaksadan teu aya sanes simkuring kalawan asmana pun adi. Nu kahiji panginten seja nyangakeun silaturahmi. Mugia Bapak tiasa nampi kana silaturahmi simkuring rombongan ti Bandung. Mudah-mudahan ku silaturahmi ieu urang sadayana saneskan ukur calon mempelai wungkul tapi urang sadayana nganterkeun urang sadayana kana pintu gerbang kabahagiaan dunia sareng akhiratna. Sakumaha pidawuh Rasulullah dan nalika ditaros ku seorang sahabat, ya Rasulullah ayyudhilunil jannata. Kinten-kinten amanaon nu bakal ngajongklokeun abdi, nu bakal ngasupkeun abdi kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Atuh nu kadua teu aya sanes wireh anak urang duaan. Irfa sareng Neng Prila parantos janji anu pasini lamun Allah naktirkeun ka urang duaan rek hirup ngahiji kalawan diizinan kuno janten ibu sareng rama. Kukituna danget ieu pisan panginten anak urang tos janji simkuring kalawan asmana pun adi nyaeta Bapak Raden Ade Sishalya sejak nyangakeun ieu pun anak nyaeta Irfa. Mangga nyangakeun ti luhur sausap rambut
tihanap sahibas dampal mangga nyangakeun ka bapa malihanan simkuring engal-engal tikahkeun ieu pun anak teh kanu janten putri bapa di dieu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rupina eta anu kasangakeun mudah-mudahan tiasa ngartos sareng tiasa ayeuna memahami kanaon anu diwikeun ku simkuring. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemek panyerenan ti keluarga besar calon panganten pameget ngalangkungan lisana Bapak Dr. Andes Endang Sumanta parantos kadangu ku urang sadayana sakitu eces jentre merele tur ngembang boled. Intina keluarga besar ti pihak calon panganten pameget anu ngiring jajab danget ayeuna hoyong silaturahmi sareng keluarga besar Bapak Haji Dato di dieu oge jajab anu kasep Cep Irpa Kamaludin kanggo saengalna ditikahkeun sareng putri salira. Kumaha waleran Bapak Haji Dato Ismail anjeunna oge parantos ngawakilkeun ka anu disepuhkeun ti keluarga besar calon panganten istri aya Bapak Insinyur Haji Yoyo Sudaryono ngawakilan keluarga besar calon panganten istri sumangga dihaturanan kanggo ngadugikeun pangwalerna. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Salajengna tadi ka kuping kusadayana wirehna wawakil ti rombongan calon panganten pamegat nyangakeun silaturahim ditampi insyaallah. Silaturahim kedua belah pihak keluarga besar ini bakal kenging ridho Allah. Anu kaduana pengen pokok tadi kadangu nyangakeun pun anak seurang teh Aa Irpa leres gitu. Gua mah sok hilap deui. Leresnya Irpa Kamaludin SSI. Diluhur sausap rambut dihanap sadayana mal hiji-hiji sadayana kuam. Ditampi kalayan kabingahan. Mangga urang sami-sami sakseni tikahkeun dina dinten ieu oge. Terus teu kiat cenah. Anu kahiji kadua katilu kaopat tentunya. Abi salaku wakil pun adi sok sanaos parantos usaha satekah pola hoyong nyugemakeun ka rombongan Bapak sadaya. Namung mung sakieu buktosna masih tebih tina sampurna. Masih seueur kakirangan kalemahan. Boh dina padampian ieu tempatna atuh oge tutur katana sareng sanes kantena. Mugi Bapak ageng tawakub sareng kersa ngahapunten. Rupina mung sakitu anu kapihatur billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.